Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rigusi dari kelas 10 T5A ingin membacakan pidato bahasa Sunda yang berjudul Melawan Rasa Malas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pidatonya. Pidato bahasa Sunda Melawan Rasa Malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dikeun sadayana. Kehormat Bapak dan Ibu guru serta rencang sekelas anu diciptakan di pikap cinta. Puji syukur urang panjitkeun ka Gusti Nu Maha Kawasa nu parontos maparin kasehatan. Sehingga urang sadayan tiasa kempel dina ieu waktos kalayan sehat walafiat. Dina kasampean ieu abdi bade nyanggeun pidato kalian judul Melawan Rasa Malas. Rasa malas teh merupakan hal sering utama ku urang masih diajar di sekolah. Malas tiasa datang dina sagala hal, malas diajar, malas nyieun tugas, komo oge bebersih malas bebersih diri. Tapi penting pisan pikeun urang bisa ngalawan rasa malas. Sabab lamun urang terus-terusan kalah ku rasa malas, mangsa depan urang bisa jadi suram. Urang bisa katinggalan badur nu leuwih rajin jeung semangat. Cara pikeun ngelawan rasa malas teh ku sabaraha hal. 1. Ngabagi waktu kalian hade. Sangka aya pikeun diajar jeung waktu keur istirahat. Pasang cita-cita. Sangka orang leuwih semangat bikin ngahontal impian. 3. Miluan kegiatan positif sangka teu kabawan ku kebiasaan nu teu produktif. Urang teu sakola di SMK, tempat nyiptakeun urang langsung ke dunia kerja. Lamun ti ayeuna urang teu disiplin, jeung kalapu rasa malas. Kumaha engke urang rek nyang hareupan tantangan di luar sekolah. Ku kituna hayu urang sami-sami nglawan rasa malas. Ti ayeuna mimiti ku hal leutik seperti daek ngadengkeun guru nyieun tugas tepat waktu jeung ulah sok menta tugas batur. Sakitu pidato abdi. Mugia aya manfaatna hampunen umpami aya kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.